akun Nabila Azmi Agustina. Simkuring ngeulang di SMP 2 Sukaraja selaku guru bahasa Sunda. Simkuring merupakan salah sahiji mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah damang ya. Alhamdulillah ayeuna. Tah, sadaya kita ayu urangan 12 sarana. Siapkeun di Saya acara wanita kurang kelola untuk wanita. Doa reset. dinten ayeuna aya nu lobet teu? Aya. Pacing sebutkeun. Abil. Dapi ka mana? Dapi sakit. Silpa ka mana? Sakit. Izin. Oh, silpa izin. Sadari tadi? Nabila. Nabila ka mana? Repa ka mana? Oh, Repa. Suci teu aya, Nabil oge teu aya. Nya Fikri teu aya ya. Oh, Zikri. Tah, mugia rencana hidup anu tiasa kedongkam dinten ayeuna. Mugia enggal didangukeun, mugia enggal disehatkeun nya. Sareng tiasa leukeut deui ka sakola. Ya. Nah, cobi ayeuna ibu meuna tos dihandap meja. Nah, aya ayeuna mah curhat. Di dalam meja ada meja. Ada meja di dalam curhat. Cobi panjangna asap micen geuneuh. Cobi. Panjangna asap micen geuneuh. Namanya oh, sadayana bersihnya kami nah, kamari minggon kamari urang ngabahas naon sih? Gelaan hiji geula urang balikan deui. Ari dongeng teh dibagi sabaraha cenah jenisna? Hiji sakala dua sate tilu teh opat arabe lima apel nya tah urang capek nya capek teu sok ayeuna mah urang ice speaking heula sakada taratih sadaya taratih oke taratih sadayana silakan pijit teman yang ada di sebelahnya lagi bangunan pijit bangunan sebentar silakan pegang istri kamu kerja kamu kerja oke lepas tadi angkat pandanganna pas turunkeun pas diturunkeun keluarkeun bareng hiji dua tilu oke sip tarumun sadaya banget oke sip tadi terus disebutkeun yang dongeng teh dibagi lima Pabel nulis sage sasakala jeung naon bedana Pabel naon Pabel kahirupan hewan atau dongeng Pabel kahirupan jelema biasa nya naon deui mite naon sabangsani siuma naon deui lelumbutan naon deui sasakalanya jurig melebet kana sakit sasakala nyaeta asal usul hiji tempat atau barang naon deui terakhir aya
sage. Sage teh babad nyata nyaritakeun jalma atau kejadian anu pernah aya dina sajalma. Eta gunaan dongeng. Nah. Kamu dinten ayeuna tujuan pembelajaran kalian adalah menyampaikan hasil analisis unsur intrinsik dan juga isi dongeng, ngadugikeun hasil analisis jeung hasil analisis jeung unsur intrinsik dongeng anu parantos didamel minggu kamari. Didamel minggu kamari. Di ayeuna mah tinggal presentasi unggul. Cik geura. Kinten nama kamu presentasi sadayana ulah tiasa. Sok saha nu bade presentasi cu? Oke, kelompok Herlina, kelompok Adit, sama kelompok Reja nya. Berarti tiluan. Presentasinya ke saya. Stop di ieukeun ka Ibu. Terusnya aya di ibunya. So. Kelompokna bade kelompok saheula aya mah pakai. Bade Herlina heula. Weh. Herlina aya teu ieuna tos dilihatkeun teh ka Ibu. Tos. Kalau udah 19 sanes. Oke, itu screenshot ya. Iya. Sok atuh Rido heula atunya, kelompok Rido heula nya sok apayun kelompok Rido. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi jeung kelompok abdi bade ngapresentasikeun pelajaran bahasa Sunda materi dongeng anu mingguan kamari. Naon dongeng anu dibaca ku naon dongeng anu dibaca ku hidup jeung kelompok hidup. Nyaeta dongeng Putri Kadita. Numutkeun hidup dongeng di luhur kaasup kana dongeng jenis naon? Berekeun buktina. Mite, soalna dongeng Putri Kadita nyaritakeun kehidupan sabangsaning lalembutan. Si, ayeuna dilajeng kudu sanes lo. Next. Nah. Itu. Sok dibaca kudu sanes. Berekeun pamadegan hidup ngeunaan nilai kehidupan anu aya dina ieu dongeng jeung tuliskeun buktina. Jawabanna nilai kehidupan anu aya dina dongeng Putri Kadita teh nyaeta Putri Kadita kamaksud ku kabageranana tapi para selir ngayakeun badamian pikeun Putri Kadita jeung Dewi Rembulan teh kudu dilangkeun di kerajaan. Oke. Tuh. Coba caritakeun deui isi dongeng anu dibacakeun ku hidup ngagunakeun basa sorangan. Putri Kadita teh putrina Prabu Siliwangi jeung Dewi Rembulan. Putri Kadita ngabogaan rarai anu geulis tur sifatna nu baik jeung sok nulungan. Dina paayaan kitu para selir lakah pada mimpikeun meh Putri Kadita jeung Dewi Rembulan teh kaluar ti karajaan bawa papisah. Saenggeus kitu para selir ngumpulkeun para dukun anu aya di wilayah kerajaan. Putri Kadita jeung Dewi Rembulan rek dikakaya ku cara lemes. Ya. Sakitu cekap di kelompok sim kuring. Mangga dialungkeun eta na. Oke. Saha nu mendakan eta na? Anissa. Sok, mangga. Aya nu bari kita teruskeun. Kelompok nanti Anissa, kelompok hiji dari kelompok berapa Anissa? Kelompok kita sok, mangga. Dapatkan kelompok abdi, kelompok anjeun, Saleh, tampilna tapi masih kurang ngeh dina ngabahas dongengna. Ya, atur nuhun. Jadi cenah saur kelompok 5 mah ku sae, tapi masih kene kurang ngabahas dongeng. Sok, deal.
Ayeuna alungkeun ka sanes. Alungkeun ka sanes ya. Sabar. Pokona anu kagungan bola ayeuna kedah harus ya, kedah harus. Sok mangga. Alungkeun jiwa lu. Kasawean ngeungeut pamaku. Wing. Separi. Jauh deui. Ya. Lepas lagi. Lepas deui. Oh. Bade naros, bade masihkan pendapat. Bade naros ya. Bade Naon naros. alasana dongeng ieu masih diajarkeun nepi ka ayeuna. Naon cenah alasanna? Dongeng Putri Kadita teh masih diajarkeun di ka ayeuna. Soalnya eta teh carita rakyat Sukabumi meh bisa mere wawasan ka rakyat Sukabumi. Jadi meh rakyat Sukabumi apal sejarahna. Ya, harus bisa. Maka ditutup pom-pom hiji. Iya. Tuluduhan ke sadayana anu tos ngupikeun presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Duanya ternyata. Oke. Turun pisan beli aya kata-kata anu kurang Pernah? pernah jeung diapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Atur nuhun ka kelompok nalido anu parangtos tadi ka payun presentasi ke nasional. Sok ayeuna saha mereka payun? Cung. Oke, kelompok Herlina. Mangga kelompok Herlina ka payun. Emprak heula sadayana. Sok salam pada operator. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun simkuring sareng kelompok simkuring di dieu bade ngabacakeun hasil diskusi kelompok simkuring. Yang pertama aya tema. Temana nyaeta situ anu ngahaja dijieun ku jalmi anu sakti. Coba caritakeun deui isi dongeng anu dibaca ku hideuk ngaguna bahasa sorangan. Situ gunung teh situ anu ngahaja didamel ku jalmi. Nami jalmina nyaeta Mbah Jalur Sapara. Ya, Ibu Bade Maros. Tadi presentasi hidup aya keneh hideup kurangna. Aya. Saena aya henteu. Aya. Saena Water. kahiji aja wan. Naon deui? Nama Salen tina teh nama kawasan Bu. menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan. Ya, aya nu biasa masihan kesimpulan kanggo dinten ayeuna cucu. Oke, kahiji ega, aya deui? Oke, nu kadua nyaeta adit ya. Sip. Sok ja, tinja. Kesimpulan ayeuna abdi teh jadi wateran. Jadi percaya diri. Wantelan percaya diri dina ngadongeng. Yang saya bisa embrat telan. So, kedua di, maka nanti di. Kesimpulan dari manging dong teh jadi saya seueur menghijauan ya seueur gitu ka itu. Dongeng teh jenisna henteu ka itu. Ya kudu tadi embrat ya. Jateun minggon payun hidup kedah ngadamel 5 media film. Ngadamel nyali rama langsung saya. Oke, kalau dinten ayeuna urang ngungkapkeun wae nya kamu belajar dinten ayeuna. Atur nuhun kasadayana nu karotos lengkap dinten ayeuna. Sateu acan ditutup mangga mangga ngadu aheula. Sok. Ngaduana wadid deui dit sok ngadit. Sata canui kurang adu A dikalikan. Adu A rengsek. Mugi atur nuhun pamunah